kebenaran ya, aduh. Terus nyiapkan tuh. Kopina udah. Mohon. Terus Ya tamu nih, euy. Di Sauma kieu. Nanti duduk di mana di sini, oh? Di Sauma tadi teh komunikasi teh ngangge satelit abdi mah. Gitu, ngangge asep menyan we. Aya kamu tadi tuh. Ah ya. Oh, bener berarti bener karuan teh ya. Pinter. Asep menyan we. Jangan kan tapi kumaha angin abdi ge ningali angin. Angin mah. Upami angin ka kaler usahaya nu di kaler gitu buru-buru kudu teu disambungkeun ke orang kaler gitu. Upami angin ka kidul buru-buru sambungkeun ke orang kidul. Jadi menyanting ngaleok. Nya ngaliak ngudag angin gitu. Jadi nyesuaikan kekayaan alam urang mah. Heeh. Mohon. Jadi supaya naon gitu tujuan urang eta tepi gitu. Hanas masalah hasil henteu mah nyata di teh apaan gitu. Aduh. Guys, saya lagi kebetulan lewat dari sawah ini teh. Mau ke rumah pulang. Ya ini kan judulnya jam istirahat gitu. Tapi pas lewat tuh ada kamu, mau hanyir. Oh ternyata ini pasti ada teman saya gitu. Ini Bang Prem. Kebetulan nih ada temannya nih. Ada hanyir lah, hanyir orai. Lah, Hanyir orai kayak isang ka ipri. Kita salah diuk kita tadi bro. Nah, aduh, kopinya ngedua tadi jadi mana? Ya kan bisa diambil gelas lagi, bisa jadi 3. Biasa digabung. Wah, dibagi 3 ini. Gimana mah digabung. Oh. Hari di saung teh kieu ya. Jadi suasana tenang gitu. Kok tenang suasana tegandeng. Ya gitu. pres, soal di sini suasana alamnya murni. Gitu, lamun ibaratnya radiasi teh mah masih jernih radiasi teh pan. Tapi ari beurang pan tadi teh apa? Diadu jeung radiasi kahayang-kahayang jelema tah peuting radiasi alus mah. Gitu. Oh, jadi suasana teh tenang di dieu teh. Suasana mah tenang. Mau garing mah tenang pisan. Garing kopina, garing koprokona. Geus tenang bener we tah mah kitu. Aduh. Iya saya. Ya. Ieu tamu di Monas. Oh, di mana? Romana tuh teman Monas. Kalau saya mah kalau ada tamu bahasanya B saya katakan ya orang Monas. Gitu. Bapak di Monasnya? Di Monas. Biar cepet kaya. Kan Monas itu ujungnya as, ya kan dihilangkan Monas, nas itu kan mas gitu. As mas. Luhurna maksudnya. Luhurna. Pan tungtungna, monte pan batangna, as eta luhurna tungtungna gitu. Tungtungna kan emas gitu. Jadi emas gitu. Beda jeung mas Jawa. Lain deh eta mangaran. Oh, itu makanan favorit teh ya? Nya, apa? Jadi ngeunaheun des di Ari Sunda Kalapa teh Jakarta. Jakarta. Oh, mata disiapkeun kalapana, man. Kan kayak tamu di Monas teh. Walaupun urut. Gitu. Kenging itu kurang teh. Kenging. Ya punten bahasana dicampur. Besar tamu lagi 2. Tamu nasional sareng tamu Sunda. Biarpun gak ditawarin sama nyosor teh lah we. Ya emang gitu yang saya harapkan gitu. Atuh atuh ngirim aku sering teuing. Sakede ko nya. Mohon maaf sakedik. Assalamualaikum gitu. Sakedik RF gitu tah. Kita pas beak nu di saung teh sok loba ngahulang ieu. Lah. Sering main ke saung-saung kebun gitu. Kita main jarang ya. Oh iya. Makanya Jawa dari sekarang. Iya. Jawa dari sekarang enggak apa-apa. Jangan main ke saung balangsa. Balangsa. Tahu balangsa Mending usaha itu. Usah bahasa Sunda mah gitu. Jangan dikasih yang asing bahasanya tadi. Yang umum itu kan bahasa resmi. Balangsa tuh. Ini maksudnya resmi kan ribu. Jika nama teh tamu anyar berenang. So bahasana beda. Oh no. Balangsa mah bahasa resmi. Resmi kan ribu. Aduh. Kegiatan ka mana wae? Hari kegiatan abdi mah kumaha yang indung suku kadang-kadang gitu tah. Maksudna Nya istilahna lamun indung suku nyarep ngulon sok lompatna ka kulon abdi mah gitu. Jadi dong aya nu metot gitu tah. Gitu. Keun tuturkeun gitu. Tapi na ka mana gitu. Anu loba nama tara init. Naon sering lahem. terus anyar di wae naon lain. Lahem.
ngaleci meunang. Tak lahem. Jadi lahen teh disebut lahen teh lamun dinu ya teh mah panaya kuis teh geuning jong dan gitu. Jong. Apa tenang? Oh, yo aya aku aya tamunya. Oh, itu harus disiapkan. Jak itu. Nampi tamu oge soalna aya aku ya. Kan kan orang Monas. Mau Monas. Gitu. Orang Monas. Pantes nama ya Mas, serasinya ini kan tempat minum itu kan dari Batok kayak gitu. Batok. Jadi belum dihaskan gitu lah. Untuk sementara mah ya begini aja dulu gitu. Soalnya kenapa saya begini dulu? Tadi teh Mas, keropaknya masih kosong. Keropaknya apa lagi keropak? Keropak teh langsung kayak di masjid teh naon? Oh, bagi jariah. Oh, bagi caranya kenceleng. Tuh, kenceleng deui pan sepeda deui. Kenceleng teh ya dua di Sunda mah. Aya kenceleng jelema ieu, aya kenceleng tempat masukan duit. Gitu lain kenceleng teh. Ih lain kenceleng mah pernah tinggal sian cai. Kenceleng mah pergi ita, kenceleng. Itu mah lain kenceleng keler modelnya. Oh, kenceleng mah naon ya kenceleng. Sekarang bahasa Sunda mah. Baheula mah itu kan saya kadi laja sampo ini mah laja unggul. Kamana tuh sampona? Ya sampainya mah udah kemana? Ayo Kawalungan, geus jadi Kawalungan. Mangkana mah nya ka Cararai ke Pariceun. Jadi ini teh guys tempat kantor baheula mah berada di kamar mah kan di belakang sampo, di belakang cengek, terus jagong. Waktu nanem oge saya teh hadir di dia teh. Tapi pas panen mah itu bebeja, beak sih kana teh. Ya kitu. Da kitu jelema mah. Anu tempo butuh pan. Mani unggal poe kurudukan teh. Nah, pinter petani emang kudu kitu. Bentuk itu mah tekor. Lain anu utang itu mah lain petani lain, tukang dagang. Nah, tukang dagang. Tukang dagang pelit. Pelit. Tiga didinya. Kadang-kadang kan mana sering. Pemakean cenah gitu. Padahal mah eta mah pemakean naon eta mah. Lamun dia aja belum masalah. Ngomong teh eueuh. Di dia mah leungit. Ayo nu ngajak ngeblog sok ngomong teh eueuh. Teu cebrek. Aja. Nanti anu alus mah kudu derderan gitu. Soknya derderan gitu. Dernaon we. Dalam arti derderan teh der keluar der asup gitu tah. Gitu. Tong loba pikiran teh keluar der gitu. Asupna der gitu. Meunah sagala der aya ngaran der eta pan aya geteran. Der. Anu awal. Nya, tanu alus mah aya geteran. Gitu. Teu beda rasa cinta aya getaran. Hah? Berarti geus cirit, nantak kudu der-deran anaknya. Der gitu. Bener kan? Tuh. Ya kudu der-deran. Anu dur-duran. Der-deran beda, der jeung dur.